Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina bidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur. Garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Salam baktos kanggo mitra dangu nu satia, hatur nuhun kanu parantos like, komen sareng subscribe. Mudah-mudahan sadayana tetap sehat. Tetap sehat, tetap bahagia. Para mitra hanca garapan anu katunda dina episode ke-13 teh nalika dugi ka Anwar gaduh niat sejak nulungan eta jalma anu maling sampetea mung hanjaka satu tasna ditalungtik identitasna melalui ketua RT eta jalmi teh teu kagungan KTP. Nyaha rek nulungan make jung perlu KTP sagaya. Eta jalmi ku abdi bade didaftarkeun bah supados kenging bantosan tina program PKH atanapi janten penerima bantosan tina program BLT. Nyahaon deui teh kami mah apa karek ngadeni aya program bulu tak belte. Anwar nyerenge. Tah mitra neme dugi kadinya hanca garapan teh urang teraskeun. Basa Anwar ngajajabkeun Lilis kasampak Imas keur ngajanteng di gerbang sakola. Ti kajauhan oge katingali nyerenge. Dikirain teh mau sakola, katanya sakit piut. Kumaha ayeuna udah sehat? Imas nanya ka Lilis sajungna Anwar. Alhamdulillah, udah sehat ayeuna mah. Ya syukur atulah. Lain kali barang dahar teh tong tamarakan atuh euy. Sakirana boga beuteung teu payaan mah. Nyarita kituna teh bari tungtungan ku nyerenge. Naon sih ti tadi sudah ngaserenge wae? Heran Lilis mah. Ih kamu meni teu komen. Komen naon sih? Lilis masih ngarasa can paham. Lihat atuh, tuh lihat ke bawah. Coba tinggali sepatu Eke. Ceuk Imas Agu bari nempokeun sepatu anyarna ka Lilis. Buset, sepatu baru nih ye. Iya dong, baru dong. Pemberian abang. Sejak kapan punya abang? Abang apa ebeng? Imas nyerenge. Pok bebeja ka Lilis kamari manehna diajak jalan-jalan ku Anwar. Balikna nyimpang heula ka toko balanya sepatu. Naon cing ka Anwar ngomongna ka Imas. Ih, meni sebel. Kumaha kitu? Lilis mencerong banget Imas. Pikiranana curiga. Bobo Anwar nyarita teu unik ka Imas. Minta kompensasi pedah geus mangmeulikeun sepatu. Anwar bilang kieu ka Imas. Urang meser sepatunya. Sepatu Imas tuh tos jepel sareng calawak. Nya kitu, bilang gitu. Heeh, meni geuleuh ih. Untung nu nyaritana kasep. Ceuk Imas bari ngagaded. Ngadenge omongan Imas, Lilis jadi nyerenge. Geus kitu duanana laleumpang muruk ka kelas. Tapi basa keur laleumpang kadenge HP Lilis disada. Kawasna aya telepon asup nyabe. Usman nelpon ka Lilis. Halo, assalamualaikum. Tembal Lilis. Nuju di mana? Cek Usman dina telepon. Namanya dugi ka sakola. Oh, manawi teh masih di bumi. Boro bade dijajabkeun ku Kang Usman. Tadi dijajabkeun ku A Anwar. Jep sajongjongan Usman teu komen. HP Lilis jempe. Halo Kang Usman, cek Lilis. Iya Neng Lis. Mun kitu we nya, selamat belajar. Assalamualaikum. Usman mungkas obrolan. Sambungan telepon seluler langsung pareum. Lilis jeung Imas neruskeun deui lengkahna laleumpang ka jero kelas. Sakedeung deui bel asup berbunyi.
Di sejen tempat nyaeta Usman kabireungeuh bubudena jadi teu berag. Alatan tadi ngadenge langsung omongan Lilis dina telepon. Manehna diantir ka sakola cenah ku Anwar. Jadi asa kaganggu ku ayana manehna teh. Ulin ka siabah oge ngadon ngobrol jadi teu laluasa. Sedengkeun ieu hate teu kuat inget wae ka Lilis. Mun teu panggih sapoe teh asa teu paruguh, gundah gulana. Hate Usman ngageremet. Jung cengkat leungeuna ngarongkong sisir tina luhur kastop. Tuluy nyisiran bari dungdak dengdek merhatikeun beungeut sorangan hareupeun kaca eunteng. Usman ngarasa pede, percaya diri, boga penampilan anu ceuk manehna ganteng. Tapi manehna oge jujur, mengakui yen Anwar oge memang ganteng. Geus wareg dungdak dengdek hareupeun kaca top kana kunci motor. Sawatara motor mah ti tadi geus nagog diparkir hareupeun imah. Nongkrong di buruan. Sugantea rek jadi nganterkeun Lilis. Celak Usman naik motor, tuluy di starter, gerung mesin motor disada. Teu kungsilila motor ngageuleuyeung maju muru jalan desa. Anjog hareupeun warung Mang Bohel, sanggeus markir motor, jerut Usman turun langsung muru bangku warung ngadon diuk. Seperti biasa mun isuk-isuk Mang Bohel mah sibuk ngaladangan nu balanja bala-bala. Bala-bala buatan Mang Bohel teh ya memang laris. Mun di dahar haneut-haneut enak, ngerekes kriuk-kriuk. Komo dibarengan cai kopi. Bala-bala lep diteureuy suruput cai kopi. Mantap. Pedok pisan. Aslina ulah teu percaya. Sanggeus sawatara jongjonan Mang Bohel kakara ngabageakeun kanu anyar datang. Biasa ciri khas Mang Bohel mah mun nyarita teh sok dipiheulaan ku ngahehe. Selamat pagi bos, cenah. Usman nyerengeh. Kopi hideungna Mang, biasalah tong dikocekeun. Siap jang, beres. Tembah Mang Bohe bari tuluy leungeunna ngopepang ngaladangan. Teu perlu waktu lila. Cai kopi panas jeung bala-bala haneut geus ngajagrag dina meja hareupeun Usman. Sajroning nongkrong di warung Mang Bohel, pikiran Usman nyolok wae inget ka Lilis. Beungeut Lilis teu weleh ngalangkang, teu weleh terbayang-bayang. Ti jero warung Mang Bohel nyerangkeun Usman bari suruh ngaserenge. Hatena ngagarentes. Kutan kitu karasana. Pikeun jalma anu keur kapentang pana asmara. Huhuy. Hate capek kabibina. Mang Bohel ngagebeg basa Usman manggil manehna. Pikir Mang Bohel mah sugante Usman apaleun kana kereteg hatena. Iya siap jang. Aya naon jang? Mang Bohel pernah ningali incu si Abah? Ceuk Usman. Tangtos atuh jang. Malima cikene nyimpang ka dieu. Wah, nu leres Mang. Usman heran. Serius? Teu bohong mamang mah. Malima ka mamang naroskeun bumi Pak RT. Ya aku mamang teh dituduhkeun we. Oh gitu. Usman ngahuleng hatena tumanya. Aya naon Anwar? Nanyakeun RT sagala. Aya naon kitu jang? Bet naroskeun incu si Sabah. Ditanya kitu ku Mang Bohel, Usman kalah nyerengeh. Itu geura. Jang Usman mah bet kalah gumujeng. Abdi bade naros ka Mang Bohel. Walarnya ku Mang Bohel anu jujur. Abdi sareng Anwar kasep saha sih? Ceuk Usman togmo nanyakeun ka Mang Bohel. Sugan teh. Manawi teh bade naroskeun naon? Nya mamang mah duanana oge ceuk mamang mah ganteng. Silegitik lah. Ngadenge jawaban Mang Bohel, Usman ngadon nyerenge. Jep obrolan duanana jarempe. Basa ka warung aya nu ngadon balanja. Waktosna se para mitra. Para mitra tepang urang kasengker ku durasi tangtosna oge. Insyaallah ke tepang deui ngalangkungan channel anu sami.
Hatur salam, hatur nuhun kanu parantos like, komen. Mudah-mudahan kasayan para mitra sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Mang Lili Guntur anu mancandama sejak amit mungkur. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.